nyar bongol cau kalau wong. Ari bongol cau jeung Neng. Atuh nak dikolak ku aing. Pan dikolek Neng. Asana mah karek ngadeng bongol cau dikolek mah. Atuh buahna eueuh, mending bongolna bae ku nak dikolak. Kabina-bina Neng, dong jelema kasangon bae. Bongol cau ge neuk dikolek. Daripada una naon, piraku buka puasa ngan sangu doang jeung cai herang. Bon, saya nuk buka puasa jeung naon? Atuh sagala ge aya di nu aing marip. Komo sia di nu aing mah. Aya korma, kolok walu, kolok mantang, kolok sakuteng, gogodo, loba bae pokona mah. Atuh komo di nu aing. Rujak aya, sirup aya, orson aya. Pokona mah sagala rujak aya di nu aing. Wow. Tah rindeng ku sia, di nu batur mah sagala ge aya. Rujak berenuk aya bon, aya rip. Rujak picung aya. Gas cek aing mah, sia bukana di nu aing bae. Kok ayo lah, aing mah hangasan rujak berenuk jeung rujak picung. Tah, aing iluan. Iluan bae olangan. Coba aing nuturkeun bener tah henteu omongan budak. Pangrasa kebal amat we ieu maka magrib teh nya. Nyaho teuing, jamna gemper meureun jaleumpangna boyor. Geus oge ganti bae jamna pau. Pugu eueuh deui jamna ge ngeun eta doang. Geus oge mending onjolkeun bae jeung jam di musola. Teu hayang amat engka aing doraka bae. Moal ieu, ge urang mun nginjem doang. Oge, tungguan saya di dieu. Heeh. Pau, bawa jam ieuna. Si Alim teh ka mana kok bieu keneh? Yo, jamna. Pan pau, uko jam tadi mah dihandap, nu ieu mah di luhur. Heuh nya, ieu nu mana nu bener? Cek aing mah nu tadi eta nu tere kaburi. Sok tukerkeun deui bela ya. Ayo. Bon, itu mah doang Neng Kumpai. Ai, horip. Sabukrokeun ieu. Neng Kumpai. Arek ka mana, Neng? Ugu arek neangan aceng gogodan. Oh, sugan teh rek neangan Arif. Oi. Aing daria. Bulan puasa mah mekeun bikang. Pamali goblok. Mantak batal ganjaran puasana. Lah Halim, ngomong bae terus terang sirik mah. Nyaho di nage. Urusan anak muda ya mah. Aki-aki mah ka ditu ka laut. Sembarangan ngomong teh ya. Sakitu ngora kenehna, karek umur 17 tahun. Nuki ya 17 tahun, 70 hiji meureun. Satu dulu baik udah ria, aing kumis gecan ayaan. Atuh murin bae ku saya dicukur. Geus neng dari ya. Neng Kumpai, tak percaya ka jelema kararieu mah. Bohong dik, Neng. Geus geura balik ka ditu Halim. Jangan kayak kapangih pamajikan siam dicakar. Kumantak daekeun nyakar pemajikan aing, sakitu bageurna. Malah maka aing sok ditahan nyandung bae. Aham. Ayo, pamajikan datang. Tim yo, salah kesiang aku dari Kumpai. Bohong dik neng. Bohong. Ya kalaga sosohoreun. Pugu pamajikan hiji teu kaparaban. Nyaho ini nage. Tim, bener tahan teh cenah siam ditahan nyandung kasih Halim. Ih, yang digeser kan ngomong nyandung mah.
Ih, yang digeser mereka ngomong nyandung mah. Woi, dah, mau ke kilo naing mah. Saya lah, Bon. Tunggu, Pai. Udah lupa bisa kapencit. Baiklah. Geus lah, semua buka di imah. Buka di mana oge? Di mana os, di paruntahan kan itu. Lah Neng, tega amat. Lakuna ge anu edan di paruntahan teh. Heh, nan eta. Astagfirullahaladzim. Man, edan. Nah. Tuh, Lin, ini masih dihandap. Tuhnya. Ayo maghribnya nyampe ke mana Gogodan? Ka dieu apa ka dieu? Oh no. Teu nyaho aing ge, nyaho ka dieu yeuh. Hah? Ih, pangrasa aing mah ka dieu yeuh. Oh wes lah, asal ulah sampai ka dieu bae, mun sampai ka dieu bae mah teu kuat. Sarua aing ge mun nyampe ka dieu mah moal kuat. Geus urang hese lah, ke mun sampai ka dieu urang hudang. Geus saya. Ya. Tos neng kumpai mah meni geura uih bae. Kayak ceng Gogodan mah ku Arif jeung Ae Bon di teanganna. Oh bener neng, neng mah geura uhe bae ka ditu. Geura masak nunggueun teh, jeung urang buka puasa bareng. Oh, mohon ge, neng heula nya. Mohon. Oh, ya iya makhluk di tangan teh. Oh bener. Tapi itu doang nak tibra, Bon. Mending jailan bayu. Ayolah. Geus, tinggal ngahudangkeun, geratah baru kak. Yuk. Hei, urang. Urang, Dulu tah jam, geus jam baraha. Geus maghrib can ieu Bos Edan. Atuh deuleu bae jam ku sia, moal kebal ge subuh. Naon heuh? Atuh moal. Geus aya gara buka pao. Pakenan bukan Gogodan. Make ciduh aing bae yo, apang pinter. Sayang amat, kayak nguru. Geus hayu pao, gara balik lah. Ayo. Masak mah geus beres. Tapi aceng Gogodan can aya balik ieu. Alhamdulillah ya Allah, geus deui bae puasana. La ilaha